pan aya dongeng jelema miskin, orang narima dongeng ti wa'iyat, orang nyebutna wa. Aya wali miskin. Marana Kiai Haji Ahmad Hasan Imam Rafi Buya Iping. Rayuna Buya Allah, menang orang didongengkeun. Buya Iping cek wa'iyat pernah tilu poe teu boga beas. Itu kumaha daharna? Dahar keluargana itu putrana nu kada salapan gitu. Jadi isuk-isuk nanti sarapan nanti eta kalapa, apal kalapa dibeuleum. Isuk-isuk kalapa dibeuleum dicoelkeun kana gula beureum. Budak teh hiji-hiji sok bismillah. Ah buah potong deui kalapa beuleum. Hiji eta teh sapoe. Kitu daharna teh. Kumaha lamun kaluar ti bumi Buya Iping cek wa'iyat kaluar ti bumi teh ibak. Nganggo minyak, nganggo bedahan, apa bedahan? Bedahan teh jas anu panjang, bageula banget. Nganggo jas. Gagah kaluar ti imah. Kitu panggih jeung ajengan, panggih jeung babaturan teh sirih langkul siliga. Eueuh nyaritakeun miskin. Eueuh nyaritakeun teu boga beas, padahal di imahna teu dahar tilu edannya wali siga gitu. Pan urang mah